Amananya eta budak arek maling soang aing. Teu gitu eta soang nang menang di Arab. Amananya eta budaknya. Itu tuh bareng mah tuh. Nah, gerak wae menang. Dia menang dia kuai. Nah, nginjak song aing itu paling. Aduh, aing geus ieu kumaha nya? Hamu si Muksin conger bayawak ieu. Terus aing kumaha ieu? Wah mun beunang mah aing pasti dibawa ka tukang beas mah ieu aing. Ripuh aing. Aduh. Ayo, dia kuai menang dia. Turun dia, turun. Oh aing sih. Hampura. Turun, guys. Oh aing turun. Oh, turun. Hampura nya hampura. Hampura. Aduh. Wah, aing dia dihampurakeun. Nuhun hampura Bang. Tapi ada satu syarat. Amana? Dia antar aing anjang kasih seperti wahai. Penting? Oh. Yo siap. Kami cukup cendol teh. Oke, berangkat penting ya. Tapi Iya, aing nah. hampura. Oke, siap. Hampura aing ya. Oh. Siap, oke. Serapi kieu aing geus lah. Anjay. Ngapura badahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bang, anjang kuari. Oke, ada berangkat ayo mah. Putih makin anak putih, anak perjalanan. Kedong apa rokok. Ayo. Mana yo? Seperti wahai cukup cendol. Ayo guys, ayo. Coba diantar. Jalan mana? Kemana jalan? Itu. Kira-kira ayan tuh yo. Aya. Bener. Oh. Kenapa? Enak. Ayam mau. Oh. Eta mereka mau. Naon ringgeus? Eta bapakna mau. Ayo. Geus ulah terjadi lah, geus Aya kebae abah, kebae. aya abah. Gua pengetan selang bae. Unyalian amat. Geus ayo. Geus lah kebae terjadi. Saluang bae nyali kerupuk aya abah. Geus ayo. Geus sih ayo. Terjadi. Geus ayo ge lah. Geus ayo aya abah tenang kau. Kasihan amat cing doang kerupuk kacayan bae cing. Geus aya abah tenang. Ayo macing perang saing. Ih. Panas puting, mana leuweung dulu. Ih. Macing rokok mah sabaraha batang beak di perjalanan ieu. Ripuh. Sen. Oi. Kita ngobrol dong. Bayawak kena kaliang bae. Bisa? Mana sih Muksin? Waduh. Ini tinggal mana dia tanya? Habis lah. Tanggung amat. Apa? Tanggung setanggung dia. Itu murid imahna tuh. Habis lah. Hanya balah. Imah ieu. Mana penghunina ya? Murid imahna ieu. Assalamualaikum. Ayam di imah yuk. Assalamualaikum. Aduh. Anjay. Pada hayang ngopi, ai jauh-jauh aing lempang ayo sae. Parasa jadi dahir di mana bae. Kabarna. Ngopi. Siap. Di mana bae? Aya bae. Tadi urang ngetok-foto. Bubu urang neang cai inek ngopi. Cayan ya. Da urang mau ngopi ya mahir. Ari sorangan nak naon ka di teh mah urang. Tadi kieu aing kantor si Muksin. Emang dia boga parawan
anak parawan. Heuh kunaon Si gitu? Siti Bohai. Atuh heuh. Lain soalnya si Muksin peta Oh. antar ke aing ya di Oh. sore kene. Heeh. Aing ngagusruk bae rumah ka dieu nya. Ari muksin mana? Muksin boga soang ti Arab. Oh, budak kampung buntu. Anu boga soang ti Arab teh. Heuh eta. Aing ngagusruk ti ditu ka dieu teh. Ieu nya ngalewatan kabon sabaraha Oh. hektar kapanan. Beuh Rokok ge yakin. aing biak sabaraha batang kapanan sabaraha buntut. Ya kan? Terus. Tuh aing geus lah tanggung mah lah. Ka dieu aing nya. Heeh. Asa cak ieu mah ieu Heeh. mah. Ya kan? Bener. Aing assalamualaikum dia na Oh, aing keur ngalak yang cai jeung ngopi aing he. pantesan. Terus si kumaha ieu kelanjutan ieu cai ieu? Nah, geus ieu mah antepkeun bae berhubung aing jeung sorangan ieu nya tara papanggih urang ngobrol amprekan Oh, sampai isu. siap. Nanti ji jauh rokokan nih kumaha ya? Iya, tuh rokok mah. Nah, atuh kitu jing jadi ceskelan mah. Nah, paten. Nah, geus kieu aya acara naon ieu? Hayang naon ieu? Nah. Tadina kan nganter si Muksin. Si. Heeh. Terus akhirnya sorangan burung saking kaputingan usaha ditinggalin ku si Muksin di jalan. Sorangan ka dieu burung nekat. Tapi kumaha deui lah. Ya orang kita di sibuk sih kalau lu urang sorangan udah geus kieu lah. Kumaha anak sorangan kurang dilamar. HD. Ai, ari rokok pae kieu. Teu nyaho aja ieu rokok pae. Korek. Ini bae pae rokok. Kunaon